Cak Gusti Allah sia bisa ibadah ka batur di sisi sia tah aya jelema nu teu nyahoan rukun wudu ku sia teu ditoel-toel. Di sisi sia belah ditu aya jelema nu teu nyahoan rukun salat ku sia henteu dititah teu didakwahan. Di sisi sia belah ditu aya nu ngadahar riba ku sia teu ditoel-toel. Di sisi ditu aya nu zina teu nyahoan ka hukum haramna zina ku sia teu didakwahan. Sia teh mementingkeun diri sendiri bae ka aing, sedangkeun aing teh pan nyieun manusia teh jang khalifah. Sebagai khalifah teh pan kudu ngajakan, nuduhkeun mana nu bener mana nu salah. Tah kulantaran sia pedulina jang diri sia doang. Ku aing soal amal-amal sia mah dihampura naon ditarima, tapi sia teu ngadawahan batur ku aing disiksa. Masya Allah tah nu mantak waliullah teh nyieun tongtrong. Tata tongtrong teh ta saksi teh mantak ulah dieuweun ta tongtrong. Sore isuk nongtrong sore isuk nongtrong sore isuk nongtrong poe minggu ditong tong 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 tong. Nah, engke lamun di sidang pan di akhirat. Begitu malaikat ndek nyiksa, nanti dulu apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Cak malaikat kamu mementingkan diri sendiri tiap pernah ngajak orang lain. Siapa bilang? Enak aja. Iya pernah mana tuh tulisan anak eta tongtrong tanya tongtrong mantap tongtrong dihadirkan siap iya bener jadi saksi abdi ngajakan naon si saksi naon abdi ngajakan masyarakat kumaha carana ditabuhan abdi ku kiai teh tas subuh nongtrong tas salat zuhur nongtrong tas salat asar nongtrong beda tongtrong jeung di desa lain deui di desa gaya tongtrong lain deui tah mah nongtrongan rangda tah mah lain deui deui tah mah baheula tah mah tongtrong di desa teh tongtrong baheula mah di desa kuari mah eueuh. Nah jadi tongtrong teh sebagai saksi geus lamun aya masyarakat Cilongok anu henteu bisa salat engke ngadakwa ka kaula kukula moal dijawab tongtrong maju jawab geus ya mantap kula mah teu tenang bae mah salamet nya nan boga tongtrong tah eta sebagai saksi tah masyaallah mantap hayu bae urang dakwah sabisa-bisa urang bagi kaum santri kaum ustad kaum kiai sabisa-bisa ngajakan komo urang keur kapake mah lumayan jang sameuli-meuli baneun ya kabelah dituna ganti ti Avanza ka Fortuner ieu mah siksaeun deui bae tah kiai nu kos kieu mah si mah lain dakwah tah mah deuk hadean dapur bolon. Ya Allah ya Rabbinya lamun urang nyaritakeun urayan-urayan hadis Kangjeng bagi jelema anu bisa dakwah kemudian teu dakwah awas disiksa ku Gusti Allah ngan dakwahna li'ilai kalimatillah lillahi ta'ala. Nyaritakeun ayat sambungan nu kamari tentang dakwah Kangjeng Nabi urang terhadap kufar-kufar Mekah khususnya ngajakan ka Gusti Allah titah iman ka Allah nu ngadamel langit bumi katutesina oge titah iman ka dirina bahwa dirina adalah sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap baik orang-orang kafir teu percaya makin kafir makin bangkawara makin bendu benci ka Kangjeng Nabi. Kamari geus dijelaskeun aya 4 nu 2 atos hiji bejakeun geura Muhammad ka orang-orang Mekah Kul ini nuhitu an a'budal ladzina tad'un. Kula nititah ku Gusti Allah ngajakan anjeun ibadah teh ka Gusti Allah tapi anjeun malah bangkawara. Endaan ayo be nyembah teh ka batu ka patung. Padahal mah batu jeung patung teh ciptaan jieunan manusia, jieunan jelema tapi ku anjeun disembah-sembah. Padahal batu panghina-hina na makhluk Allah endahan disembah dimulya-mulya. Malah anjeuna di samping
nyembah ka patung oge ngan nasehatan Kang jeung mad lah ulah hese-hese neangan pangeran teu kadeuleu mending nu aya ieu mah tuturunan ti bapa moyang urang geus puguh pangeran teh kadeuleu bentukna sia mah ngajakan ka pangeran teh teu kadeuleu sebut di luhur lain di handap lain di kaler lain di kiru lain kaler lain wetan lain di tengah lain di mana atuh hese teh iman mah encan dibere cahaya ku Gusti Allah teh hese bae. Pangeran teh hayang nu kadeuleu bae nu jelas. Atuh ai pangeran kadeuleu mah tah mah teu mukhalafah mu masalah. Eta teh tadi mun dikira-kirakeun pangeran kadeuleu, oh atuh sapopoena jutaan manusia di hareupeun pangeran. Usul Gusti pan abdi mah dibere gering. Nu saurang usul deui di hareupeun pan abdi mah susah. Nu saurang di pan abdi mah teu naek-naek ieu pangkat. Nusa urang depan abdi geus naik pangkat diturunkeun. Nusa urang depan abdi mah teu jadi karyawan tetap. Nusa urang pan abdi jadi karyawan tetap deuk dikaluarkeun. Riweuh. Waduh, mun pangeran aya misalna ngabungkeuleuk watuh jutaan manusia. Nu cak saurang pan abdi mah ieu can laku, can kawin-kawin. Anu saurang pan atuh abdi mah kawin ka karak hiji teu nyandung. Wah, geus macem-macem. Watuh. Allah mah teu kadeuleu ku urang teh lantaran mun kadeuleu mana teuing meureun riweuhna. Mentak kuari jelema nu deukeut ka Gusti Allah pake tetembleuhan jelema. Mentakna ka Gusti Allah melalui jelema nu deukeut ka Allah. Mun cacak-cacak Allah kadeuleu eta kos itu sangkilang Allah teu kadeuleu ngan aya jelema nu deuheus ka Gusti Allah unggal poe dikerumuni manusia. Watuh mun Allah na kadeuleu wah geus moal kaburuna naon pokona mah neuleukeun eta bae ge tadi hareupeun Allah pohara jasa tetep moal tamah keur dikira-kirakeun cek ahli supi nyaritakeun seorang supi nu geus deukeut ka Gusti Allah cicing di mana bae pasti bae diudag-udag ku jelema geus didieup diudag-udag pindah kana sepi diudag keneh pindah ka leuweung diudag keneh pindah ka gunung diudag keneh bae. Naon sebabna? Sebabnya na wau ka Allah ai masyarakat teu nyaho ka Allahna deuk menta ka Allah can didenge padahal mah didenge bae ngan encan langsung kontak melalui jelema nu deukeut ka Gusti Allah. Mentak aya bae ngomong cek Tuhan Syekh andai kata Gusti Allah kadeuleu beuh luar biasa. Cacakan Allah teu kadeuleu kuring nu deukeut ka Gusti Allah unggal poe ribuan manusia nu menta ieu menta itu menta ieu menta itu. Cacak-cacak make ilmu hikmat moal katadahan. Ngan kulantaran ieu mah atuh geus lain make ilmu hikmat deui geus kumaha Allah bae. Ayeuna sia hayang maju usaha. Hah? Aduh, deuk maju deuk henteu geus kan. Beres. Enak dia, abdi can menang jodoh bae. Nah. Mangke bae tetangga ditu namanya. Macem-macem. Ieu enak dia, muriang makula. Nah, dibere cai. Ka ditu mah anu modar. Nu cager anu biasa bae atuh geus bae teh ngan pelampiasanana beak. Geus menta ka Gusti Allah melalui seseorang nu deukeut ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Deres nu iman mah. Iya budak ge datang budak Konghucu Katolik Kristen sarua nya ge berarti hati nurani namanya pangmentakeun coba ka Tuhan kamu sebab Tuhan saya udah taat atuh macam-macam Masya Allah tah iman madlah geus ulah ese-ese nyembah mah kan geus aya bae mah pangeran turunan ti nenek moyang urang bejakeun mad jeung Gusti Allah qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una kula mah dilarang dicegah kudu ngaibadahan pangeran nu kumaraneh diibadahan min dunillah satina salian Allah moal tu kuring moal kuring ayo mad maneh menuturkeun ieu bae nuturkeun kami kabehan pan kami kabehan teh dibere mandat ku nenek moyang ieu tuturkeun kami bejakeun mad kul bejakeun la attabi'u ahwa'akum kaulamah kitu mal nuturkeun ka hayang ngaranjeun kitu beuh atuh
lamun kaula nuturkeun aranjeun ka arah yang aranjeun hawa aranjeun qadhalal tu izan atuh kaula sasar wa ma ana minal muhtadin kaula teh lain termasuk jelema nu dibere pituduh teu menuturkeun ajeun kula mah geus dibere pituduh ku Gusti Allah moal nuturkeun ka anjeun kula mah kula bae jeung Gusti Allah bejakeun kitu mah. Nomor kedua lah mad ari uka aku teh kudu jelas ieu teh ieu naon kitu ngaranna kenyataanana pernyataanana dalilna hujahna argumenna kudu jelas mad. Coba jelaskeun sia bahwa sia utusan pangeran, bahwa sia teh adalah kitu utusan pangeran jeung bahwa pangeran teh aya Gusti Allah. Coba jelaskeun melalui argumen sia, coba man. Ulah sok saja belakna cugut sia. Sakangjeng Nabi teh bejakeun man. Gul inni ala bayyinatin mir rabbi. Sanyana kaula teh aya di luhur hujah, di luhur burhan, di luhur dalil, di luhur argumentasi, di luhur pernyataan dalil mirrobi ti pangeran kaula. Naon sia bentukna dalil sia man? Al-Qur'anul Karim. Eta buatan sia. Pan kula mah teu pernah sakola. Kula mah teu pernah kuliah. Lah buatan sia tah tulisan sia. Pan kula mah teu pernah nulis. Numantak kulama status kulama ia adalah hamba Gusti anu ummi teh artina teu pernah nulis teu pernah maca sebab lamun kaula ku ari osok nulis kaula sok maca ketika turun Al-Qur'an teh besi dianggap eta bacaan kula besi dianggap eta teh tulisan kula mah ummi maca teu pernah nulis teu pernah aya Al-Qur'an ya Allah kurang kumaha deui endahan wa kadzabtum anjeun teh ngabohongkeun ka pangeran kaula ku kula dibejakeun bahwa kula utusan pangeran bahwa pangeran teh adalah hiji allazi khalaqas samawati wal ard dalilna bahwa kula ieu adalah utusan Gusti teh mawa Al-Qur'anul Karim nyata ta Al-Qur'an anjeun teh ngabohongkeun haitsu asyaqtum kok maneh ngamusyrikeun teu percaya geus dibere tah hujah-hujah teh tandingan Al-Qur'an. Ayo tandingan Al-Qur'an. Oh nu menge, nu mantak Kangjeng Nabi dibere Al-Qur'an saat eta pujangga-pujangga Arab teh jago jasa bahasa. Luar biasa bahasa-bahasa orang Arab teh bilagahna pohara jasa. Akademis bahasana teh simpel orang Arab mah. Panjang ngatur panjangna, sedang ngatur sedangna, pendek luar biasa maknana. Itu orang Arab. Mantak ditandingan ku Gusti Allah dibere Al-Qur'anul Karim. Jawamiul Kalim Kangjeng Nabi ditambah Al-Qur'anul Karim. Sok coba cak Kangjeng Nabi. Pajar buatan kula iraha kula maca, iraha kula sakola. Pajar kula nulis, iraha kula nulis. Teangan tulisan kula je teu aya. Anti kula mah tulis teh. Kurang Arab hai kitu nama bener teh si Muhammad teh. Nulis henteu, maca henteu, tapi eta pinter jasa nya segala Al-Qur'an segala naon. Apa hayalannya na gitu. Tetep bae teu percaya keneh mah. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Yes aja. Tak mentek mahal jasa hidayah teh. Mahal jasa. Urang mah boroso ti rahim indung urang. Gede ngaji terus ya kata tangga ngaji urang mah kata tangga henteu dituduh henteu dianterkeun ku indung bapak urang sugan tad pangurukankeun anak henteu datang sorangan balik sorangan mayar tilok gede sarua bae teh kos kitu tah di daerah urang mah daerah urang teh kos kitu jadi ka ustad teh teu ngahargaan tapi ustad lah ku ikhlas teh atuh terus bae. Batur geus beli motor, geus beli mobil, ustadna mah masih kene imahna deuk rubuh. Padahal anak-anak sekeliling eta teh ngaji di dinya. Namun teu ngaji disarekan sia teu ngaji ka ditu. Henteu ngaji sia ka ditu. Padahal nganterkeun henteu, nitah ka ditu menta ngata ku ustad henteu. Tapi tetep nya teu ngaji mah ngomong. Ngaji atuh sia. Atuh abah bae gaduh loba omong. Segala ka abah mah nonton TV bae. Anakna ngaji teu bisa datang ka bisa maca terus datang ka bisa maca Al-Qur'an terus tuh sia ngaji ka ditu tuh mingguan dititipkeun henteu
ngaji we datang tadinya, tapi iman aya. Maha murah Allah, maha jembar Allah, maha segala-gala Allah. Budak teh ngatur wudu bisa, salat bisa. Iman ka Gusti Allah bahwa Allah pangeran, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah. Teger ku ari mah. Tagar ku ari mah ka mana salat bae. Sia daek embung teu salat dibayar ku aing ya. Sabaraha bayaranna? 2 juta. Salat naon ieu? Ulah salat zuhur ya. Boleh geus. Sakitu teh. Dicokot duitna doang. Gampang qada zuhur ieu. Berarti geus saya ilmuwan teh budak teh. Artina qadona aya ilmuwan, doraka mah doraka 2 juta meunang pan. Masya Allah, saya ilmuwan teh budak teh terus. Lantaran hirup di lingkungan anu muslim, atuh terus bae Islam babari urang teu hese capek. Nah ieu teh hidayah ti Gusti Allah, mahal tah eta teh. Mahal eta tah. Nah ieu di Indonesia mah geus hampir kos kitu tah mayoritas tah. Alhamdulillah lain alhamdulillah letik-letik. Nah, malah loba Kristen asup Islam, Katolik asup Islam. Malah di tubuh Kristen, Katolik, Protestan loba anu arasup Islam. Ai dibere hidayah mah ku Gusti Allah. Kita mah mahal hidayah mah tah. Tapi dibalikeun ku urang, aya anu lingkungan Islam asup Kristen. Nauzubillah min zalik wa min. Dicabut berarti hidayahna. Nah, ieu mahal hidayah ya Allah. Ya urang nu mantak daratan ka di aya hidayah. Di jero hate urang teh aya iman ka Gusti Allah, hayang nganyahokeun Allah nu sabenerna datang. Cicing anda pentak ka Lambon. Ngadengekeun ieu teh keur caritakeun caritaan Gusti Allah makin hari makin kandel, makin hari makin tebel, makin hari makin tuh. Cek Imam Ghazali teh mah mun sapi kuru ditungtun di sisian ulah nula deuleu ge. Ayo be tungtun sapoe 2 poe sabulan kempong nangis 2 bulan 3 bulan ulin tuh teu karasa. Urang ngaji minggu teu karasa. Barang dihitung teh waduh duit pake meuli uduk gede. Teu karasa tah urang teh masyaallah. Nah iya mat bejakeun inni ala bayyinatin mir rabbi. Sanyana kaula maya di luhur hujah dalil burhan argumentasi buktina Al-Qur'anul Karim mir rabbi ti pangeran kaula sok tandingan Al-Qur'an. Tapi geus kadeuleu kadenge Al-Qur'an teh kukula dibacakeun teh. Anjeun teh waqad kadzabtum ngan sakadar ngabohongkeun bae sehingga anjeun tetep bae aya dina musyrik nyekutukeun ka Gusti Allah, teu percaya ka Gusti Allah. Awas Kangjeng Nabi lamun engke teu percaya terus makin hari teu percaya makin hari terus teu percaya bahkan ngagedean. Awas Gusti Allah mah maha galak. Awas Gusti Allah teh lamun engke geus timbul murkana siksa bakal turun ka ahli Mekah. Kangjeng Nabi teh nyarita kitu tah. Ngomong deui Kangjeng Nabi dakwah, "Hai ahli Mekah, sing hade kaula adalah utusan Allah." Tanda kaula utusan Allah adalah diberi Al-Qur'anul Karim. Sing hade iman ka Gusti Allah, allazi khalaqas samawati wal ardh. Iman ka kula bahwa kula adalah utusan Allah. Tanda bukti bahwa kula utusan Allah Al-Qur'anul Karim. Tah, lamun anjeun narurut kabeh wahai ahli Mekah, salamet dunia akhirat. Lamun teu nurut di akhirat disiksa, moal kudu di akhirat, di dunia keneh bakal disiksa. Awas. Cek urang Mekah teh eta si Muhammad terus-terusan ngomong kos kitu cangkeul euy mah ngadengena. Kamari mah ancaman ti sungut Muhammad teh ngan sakadar nita iman we ka pangeran nu teu kadeuleu. Tapi pada tuh kuari mah make jeung ngancam-ngancam sagala eta si Muhammad budak kamari. Ditangtangan ku urang Mekah deui. Muhammad, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'adzabin alim. Lamun omongan sia bener Muhammad, andai kata omongan sia bener, sok siksa aing,
turunkan batu ti langit siksa atau aku berbagai siksa baik dek angin tah dek gempa tah dek lini tah dan lain sebagainya sok benerkan omongan sia nang tangan jasa ahli Mekah. Masya Allah eta kurang kumaha tah Kanjeng Nabi ngajak ti mimiti lelei lalaunan datang ke rada keras datang ke ngancam Kanjeng Nabi lantaran ku bangkawarah orang Mekah dileleyan mimitin aku Kanjeng Nabi teh sing hade ulah salah mangeranan maka Gusti Allah nu ngadamel langit serta eusina langit bumi serta eusina anu urang bakal balik teh ka ditu lalaunan Kanjeng Nabi nyana tetep bae lah mad ulah loba omong segala pangeran teu kadeuleu hese nyembahna hese sujudna hese mentana hese maning kanu aya bae. Terus Kanjeng Nabi naik deui sing hadade ye pangeran teh hiji allazi khalaqas samawati wal ja'ala zulumati wan nur tsumma alladzina kafaru bi rabbihim tapi kafir tetep bae makin keras Kanjeng Nabi keras awas lamun tetep bae teh iman ka Gusti Allah murka engke nurunkeun siksa bisa-bisa di hujanan batu cak Kanjeng Nabi mulai Kanjeng Nabi keras je cak urang mekaman Aisyah edan jadi ngegedean kamari mah ku aing dianggap leng-leng doang ku ari mah Aisyah nanaonan sia geus disihir-sihir ku aing geus dianggap ahli teluh ku aing ku ari ngagedean edan sia degekeun ku ceuli sia man Allahumma in kana hadza huwal haq lamun teh Muhammad bener soba Gusti famtir alaina hijaratan minas sama turunkeun coba ayeuna babatu ti langit nang tangan jasa ahli Mekah awitina bi'adzabin alim atawa kami siksa ku berbagai siksa kahayang pangeran sia Muhammad ambo tah menang sapoe menang dua poe kabangi jeung Kangjeng Nabi mana siksa mad lo ngomong doang mana siksa mana aduh eta urang lamun geus dikitu-kitu pan ngeri jasa aduh Kangjeng Nabi teh padahal Kangjeng Nabi paman dititah ngomong gitu ku Gusti Allah pernah jadi pelecehan ya Kangjeng Nabi malayantiku anil hawa in huwa illa wahyuy yuha mimiti lalaunan nang nita Allah naik setik nang nita Allah make ngancam nang nita Allah prakuari kapanggih deh mad mana siksa mana itu Kangjeng Nabi ngabalieur tetep bae itu siksa-siksa lain ti kula teman ti Gusti Allah bejakeun atuh ka pangeran sia bejakeun ayo mana aing geus tadah jasa ieu hayang geura turun batu widih teh si bangkawarah jasa mah Masya Allah Gusti Allah ya Allah eta baheula teh kos kitu teh baheula teh kafir Mekah kuari aya sesemperanana ka Cikupa ka Bojo ka ditu ke Belaraja ka Sepata asal kemis teh diliwat ya Allah ya Rabbi orang Mekah ku tolol-tolol teh bahkan sababara kali kapangi man kadia sia dek dakwah deui teh deuk sa pangeran sia moha Gusti Allah sia utusan Allah tanda sia bahwa utusan Allah Al-Qur'anul Karim lamun aing teu iman ka pangeran sia jeung ka sia siksa ayo ge turunkeun siksana geura turunkeun geura akur aing geus ngarobrol jeung kabehan teh hayang geura disiksa pada teh edas jas eta ngomong teh aduh masyaallah lalaunan ngenyentuh kana hate deg bae setruk bisa mun urang mah eta kos kitu ya Allah ya kumaha eta turun ayat ti Gusti Allah bejakeun mat ma indi ma tastajiluna bih inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Wahai para ahli Mekah ku kaula diajak bener aranjeun kabeh teh mangeranan teh ulah salah titah ka Gusti Allah. Iman ka kaula bahwa kula teh Rasul Allah tanda bahwa kula ieu adalah Rasul Allah adalah Al-Qur'anul Karim di jero Al-Qur'an teh ieu komplit di berbagai masalah jeung hukum. Dongeng-dongeng nu baheula araraya kabeh dongeng nu gararaib araraya kabeh dina Al-Qur'an mah
nyaritakeun tentang nabi-nabi, rasul-rasul aya dina Al-Qur'an mah. Dek acara nyaritakeun politik aya dina Al-Qur'an, nyaritakeun perekonomian aya dina Al-Qur'an, nyaritakeun perbudayaan aya dina Al-Qur'an, nyaritakeun teknik ieu aya dina Al-Qur'an. Komplit kabeh Al-Qur'anul Karim. Tah tanda bahwa kula ieu adalah sebagai utusan Allah. Kemudian anjeun ieu nang tangan kana siksa kuring mah nyaritakeun siksa sate ti Gusti Allah abe anjeun iman ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah coba ancam bahwa ahli Mekah teh mun teu iman bakal diturunkan siksa. Kula mah lain ti kula ti Gusti Allah. Ajuk maneh nita gegeran ku ari. Ma indi ma tastajiluna aya tetep dikuring mah siksa anu ku maneh dipenta gegeran. Maneh menta gegeran siksa kuring mah teu boga siksa, nu boga siksa mah Gusti Allah. Inil hukmu teu aya hukum mah illa lillah kecuali Gusti Allah. Adapun dek nyiksa dek henteu eta mah kumaha Gusti Allah, kula mah kuring mah iya ngomong teh dakwah teh dititah ku Gusti Allah, datang ka ngancamna ti Gusti Allah. Adapun maneh menta ka kaula ancaman jeung siksaan ma indi batas tajula teu boga, kuring mah teu boga siksa, hanya nyampaikeun doang hayang gegeran ti kuring teu boga. Inil hukmu illa lillah, teu aya hukum kecuali Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah yaqusul haqq. Allah anu bakal nyaritakeun putusan-putusan bener, putusan-putusan hak. Yakdi Allah nu bakal ngahukuman kana hukuman-hukuman anu bener. Wa huwa khairul hakimin. Gusti Allah nu pang bagus-bagus anu ngahukuman. Guys, urang tungguan meh ti Gusti Allah bakal dikumakeun ke. Titah kitu. Bejakeun Muhammad gol. Law anna indi ma tastajiluna bihi lakudiyal amru baini wa bainakum. Bejakeun Muhammad ka ahli Mekah, lamun teh mah ieu siksa aya di kaula kemudian dipenta ku aranjeun, kula dibere kakawasan ku Gusti Allah bisa nyiksa. Geus badin kekeun laku dial amru, hayang disiksa ku batu, hujanan batu. Hayang digempakeun, gempakeun. Hayang disunamikeun, sunamikeun. Laku dial amru. Lamun kula dibere kakawasan malaki so disaiksa ku kula. Kulantaran siksa mah lain ti kula ti Gusti Allah. Atuh kumaha Gusti Allah bae. Eta menyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Wallahu a'lamu bizzalimin. Gusti Allah anu maha uningakan nu zarolim kabeh nyanggakeun tama ku Allah da disiksa-siksa. Ku Allah henteu tama urusan Allah ngan kula mah dititah nyampekeun ku Gusti Allah. Nyampekeun sampekeun ka andai kata teu iman bakal disiksa. Ai kula nama teu boga siksa. Siksa mah ti Gusti Allah. Beuh lamun jelema dibere ku Gusti Allah kewenangan jang nyiksa asana. Komo mun diberena ke bangsa bupati atawa calon bupati pilkada. Wah, ieu nurut ya ka aing ieu. Ieu mah ieu rombongan ieu nurut. Sini yang nurut. Sini. Mau diapain ini? Mau disiksa sama gua. Ndek nu kebakeun diturun paku. Ih, nu loba pakuna jangan bangun. Lain ieu mah, dek diturunan siksa seuneu di luhur. Wah, lamun bangsa kandidat dibere siksa, loba nu disiksa jelema. Asal teu nurut siksa, asal teu nurut disiksa. Atau gubernur dibere kewenangan nyiksa, walah luar biasa. Geus beureun di ditu dibolom, di ditu digaledekeun, di ditu sunamikeun, di ditu dibeutungna digerendutkeun. Kumaha nyana bae geus pokona mah. Mun aya jelema atawa aya kiai dibere kewenangan untuk nyiksa, atau Kiai Golkar malah baru disiksa beneran ku Kiai Golkar. Wali aya nu dibere kumaha kahayang wali ngan nyanana pan geus deudeuh jeung nyaah. Pan wali teh deudeuh jeung nyaahna luar biasa ka jelema. Batur eueuh nu hudang ti peutingnya nama hudang. Batur mah ngadoa teh jang sorangan, wali mah jang umat. Ndeu kumaha nyiksana, ja wali mah di sanjungnya nama sakitu bae sugan haju ngagedean irungna jan henteu. Di alam wali mah biasa bae, dicaci dimaki ujang biasa bae nya nama. Seakan-akan okos berhadapan jeung tangkal kayu bae, da tangkal kayu mah tilok ngomong tilok naon. Paling ge rekot bae kena angin. Nah ieu jelema teh ngalem ka wali mah teu igeg-igeg. Ayeuna ngomongkeun ka wali teu igeg-igeg, biasa bae malah ngadoakeun. Deuk kumaha nyiksana tuh.
aya nu mustajabu da'wat dipasrahkeun ka anjeun wahai wali cek omong sompral nama besi aya kaum mana nu deuk disiksa cek Gusti Allah aing nuturkeun anjeun sok geura ngan walina moal daekeun atuh batal jadi walina engke malah ngadoakeun Gusti eta mah nu ngomongkeun ka abdi karena teu nyahoeun be hatena pang nuduhkeun Gusti ja Gusti nu mutlak boga nuduhkeun mah pang tuduhkeun supaya nyahoeun ka Gusti keun bae ai ka abdi nama asal ka Gusti bae. Numantak wali mah aya nu ngomongkeun kiai. Kiai ngomongkeun ye, nya mengadua mudah-mudahan dipanjangkeun umurna. Gusti eta kiai nu ngomongkeun ka abdi teh mudah-mudahan dibere teteg lantaran abdi titah dakwah teh pan ngajakan ka Gusti jak kiai itu ge ngajakan ka Gusti. Apan abdi teh titah nitahan salat ka Gusti pan kiai itu ge nitahan salat ka Gusti. Pan abdi teh dititah nitahan nita puasa ka umat teh ku Gusti pan kiai itu ge nitahan abdi ditahan ngazakat ka kaum ti Gusti itu ge kiai itu adapun kiai itu gregeteun ka abdi nafsuna tama andai kata nafsuna keur eueuh nya ge pasti moal bendueun ka abdi urusan bendunya na eueuh masalah nu penting satungtungnya na ngajakan ka Gusti abdi ngadoakeun deuk kumaha pan aya kiai urang lain ngomongkeun teh ku balaada kitu teh awas ka kiai teh ngomongkeun aing geus pakat wali batur teh ngomongkeun sakit tuh baik disanjung sakit tuh malah ngadoakeun tengah penting teh aya khusus ngadoakeun jelema-jelema nyerikeun ka dirina Gusti aya jelema nganyerikeun ka abdi jeung ngomongkeun ka abdi mangan manehanana ibadah ka Gusti eta mah pang nuduhkeun be abdi mah karunya kanyana nu manta karunya lantaran mun nyana terus bae ngomongkeun ka abdi atuh pan tahajudnya na kacokot ku abdi nyana ngomongkeun abdi bae atuh duhanya na jujung kelan tuh pan kacokot ku abdi Gusti karunya abdi kanyana pang tuduhkeun tengah penting teh lain menta hayang kabeuli sekupi lain hayang menta loba umat lain geus we satungtung kabehan ngaluhurkeun agama Gusti ieu mah geus we pangnang tayungankeun Gusti moal aya siksa-siksa atuh lamun wali haju ngadoa menta siksa batal atuh kawalianana ih pati tangangon jelema angon jelema teh besi kurang dahar bere dahar besi kurang nginum bere nginum besi mapal tuturkeun mapal jeung sia saruana bloon teman tuh sok lempeng-lempeng nah anu mantak eueuh siksa teh paling ge engke dibere ku Gusti Allah kos di zaman tsunami Aceh hiji kiai begitu peminggu endek didatangan tsunami subuhnya ngadoa ka Gusti manta salat subuh teh seakan-akan nyana teh titah kaluar bae ti dinya titah kaluar bae ieu teh kos aya nu nitah bae titah kaluar hese jasad pas salat teh gegeuraan bae kaluar mun ditanya saanu teh wallahu alam ngan seakan-akan aya anu nitah gegeuraan bae kaluar nyana pas kaluar jegur tsunami tah eta kakarak nyana tercengang iyalah kakawasaan Gusti Allah tas gadoa teh tas salat subuh teh kos nu aya nu nitah bae tah paling ge kos kitu engke diberena teh ku Gusti Allah teh nah iyalah jadi bejakeun ku anjeun Muhammad kula mangan sakadar nitah doang gitu ka anjeun iman ka Gusti Allah iman ka kaula bahwa kula utusan Allah tanda kula utusan Allah adalah diberi Al-Quranul Karim adapun soal siksa titah ku Allah supaya anjeun ariman ka Gusti Allah adapun haju dipenta kula siksa-siksa ku anjeun ma tastajilun ma indi ma tastajiluna andai kata kaula ieu diberi kewenangan siksa laku dial amru niscaya ku kaula disiksa kan kula teu boga cak Gusti Allah urusan Gusti Allah maha uninya ka jelema anu zarolim nyangakeun palingnya nyanggakeun sanajan kuari ge Gusti nilai umat manusia teh jakararieu jasa tapi pan ieu teh gerak Gusti ngan gerak Gusti teh pan Gusti mah ngahayukeun adapun ikhtiar nama panti umat hasil ikhtiar manusia jelema kos kararieu abdi ngadoa Gusti ieu mah mudah-mudahan dibere pituduh jelema nu di kalerna nu di kidulna di kulonna di mana saantarona nyanggakeun ka Gusti sadaya-daya anu mantak lamun aya kiai haju embung dakwah padahal nyana teh dititah dakwah elak doraka kiaina tah lamun kiai teh daekeun nuduhkeun doraka mantak hayu bae ngomong kiai mah ngacaprak wae geus ketika diundang ngomong ketika diundang elat ieu mah maneh ayo ngomong hayu bae
Kiai di akhirat teh bagus jasa 30 tahun Kiai berang penting ibadah baik ka Gusti Allah 30 tahun sanggeusna nyana terus tadi ngawuruk kemudian dakwah sakabelah dieuna nyana teh embung 30 tahun berang jeung penting ibadah jadi ti 30 umur 30 kuari umur 60 jadi nyana ibadahna sorangan bae di kamar pas maot begitu maot manehanana di jero kuburna disiksa bae yuk jangan ngadoa ka Gusti menta Gusti pan abdi kurang kumaha mimiti abdi ngaji kemudian abdi dakwah ka belah dieuna abdi teh ieu ibadah ka Gusti hayang ngabaguskeun diri abdi ka Gusti pan abdi atuh ieu disiksa cak Gusti Allah sia bisa ibadah ka batur di sisi sia tah aya jelema nu teu nyahoan rukun wudu ku sia teu ditoel-toel di sisi sia belah ditu aya jelema nu teu nyahoan rukun salat ku sia henteu dititah teu didakwahan di sisi sia belah ditu aya nu ngadahar riba ku sia teu ditoel-toel di sisi ditu aya nu zina teu nyahoan ka hukum haramna zina ku sia teu didakwahan sia teh mementingkeun diri sendiri bae ka aing sedangkeun aing teh pan nyieun manusia teh jang khalifah sebagai khalifah teh pan kudu ngajakan nuduhkeun mana nu bener mana nu salah tah kulantaran sia pedulina jang diri sia doang ku aing soal amal-amal sia mah dihampura naon ditarima tapi sia teu ngadawahan batur ku aing disiksa Masya Allah tah nu mantak waliullah teh nyieun tongtrong tata tongtrong teh tazak saksi teh mantak ulah dieueukeun tah tongtrong sore isuk nongtrong sore isuk nongtrong sore isuk nongtrong poe minggu ditong tong 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 nah engke lamun di sidang pan di akhirat begitu malaikat ndek nyiksa nanti dulu apa-apaan ini cak malaikat kamu mementingkan diri sendiri tiap pernah ngajak orang lain siapa bilang enak aja iya pernah mana tuh tulisan anak tongtrong tanya tongtrong mantap tongtrong dihadirkan siap iya bener jadi saksi abdi ngajakan naon si saksi naon abdi ngajakan masyarakat kumaha carana ditabuhan abdi ku kiai teh tas subuh nongtrong tas salat zuhur nongtrong tas salat asar nongtrong beda tongtrong jeung di desa lain deui di desa gaya tongtrong lain deui tah mah nongtrongan rangda tah mah lain deui tah mah baheula tah mah tongtrong di desa teh tongtrong baheula mah di desa kuari mah nah jadi tongtrong teh sebagai saksi geus lamun aya masyarakat Cilongok anu henteu bisa salat engke ngadakwa ka kaula kukula moal dijawab tongtrong maju jawab geus ya mantap kulana mah tenang bae mah salamet nya nan boga tongtrong tah eta sebagai saksi tah masyaallah mantap hayu bae urang dakwah sabisa-bisa urang bagi kaum santri kaum ustad kaum kiai sabisa-bisa ngajakan komo urang keur kapake mah lumayan jang sameuli-meuli baneun ya kabelah dituna ganti ti Avanza ka Fortuner ieu mah siksa deui bae tah kiai nu kos kieu mah si mah lain dakwah tah mah deuk ngahadean dapur bolon ya Allah ya Rabbinya lamun urang nyaritakeun urayan-urayan hadis Kangjeng bagi jelema anu bisa dakwah kemudian teu dakwah awas disiksa ku Gusti Allah ngan dakwahna li ilai kalimatillah lillahi ta'ala wa indahu mafatihul ghaib wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bihi ma 'indi ma tasta'jiluna bihi Innil hukmu illa lillahi yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin.
Wallahu a'lamu bimuradihi. Kul ngucap sirah Muhammad ini satuhuna ingsun ing lapad ini ing satuhuna ingsun ikut tetep ing atas bayinatin hujjah dalil bayanin pertelaan min rabbi saking pangeran ingsun wa qad gadzabtum lanale teman-teman ngagorokeun sira kabeh bihi kalawan rabbi bi rabbi tegese kalawan pangeran ingsun haitsu asoktum sekira ngamusikeun sira kabeh ma indi oranana ikut tetep ing dalam sanding isun apa babarang tastajiluna kang ngamri age-agean sira kabeh bihi kalawan maminal azab saking siksa in oranana ma tegese oranana al hukmu utai hukum fi zalika wa ghairihi dalam mangkono ma tastajiluna lan lian zalikil lillah angin ikut tetep kadoe Allah ya kus wa ya qadil haqq lamun yakti ngahukuman ya Allah al-qadai hukuman al-qokang hakad dawaya kusu nyaritakeun ya Allah al-haqqo al-qadha al-haqqo ing putusan kang aku huwa lan uti Allah teh khairul fasilin iku kang leuwih becik-becike wong kang hukuman kabeh al-hakimina tegese kang hukuman kabeh wa pikiraatin lan iku tetep ing dalem qiraat mautai lapad yaqus wa yaqulu tegese nyaritakeun ya Allah Law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin Allah alam bimaradikul jasira Muhammad lahum kadwe kufar kabeh lau ana indi lapad lau ana indi lamun tetep satu naiku tetep ing dalam sandingi sun apa barang kang ambi age-agean sira kabeh bihi kalawan maka yakti den hukuman maka yakti den tekani alam perkara baini dalam antara dan sudah di dalam antara sira kabeh ambean uajilahu kalawan yen tangage akan insun ing malakum kadua sira kabeh wastarihu lan istirahat ingsun walakinna wa indallah tetapi ni'ma iku tetep ing dalam sanding Allah wallahu lan utawi Gusti Allah alamu iku kang maha uning bizalimina kalawan wong kang zalim kabeh mata yu'aqibuhum kapan nyiksa ya Allah hum ing zalimin